Wasiktu jeung ari lapad asiktu bitaslisis ini kalawan ditilu kalikeun dicecekan tilu ditilu kalikeun nya ditilu kalikeun pembacaan sinna bitaslisis ini kalawan ditilu kalikeun pembacaan sinna. Jadi cirian bisa dibaca fatah, kasroh, domah sinna teh. Fatah dibaca saktu, kasroh dibaca siktu, domah dibaca suktu. Al waladu eta budak, al waladu eta budak anajilu anu turun lahir, al najilu anu lahir itu walad, anajilu anu borojol itu walad. Kumaha bahasa nama borojol lahir turun tina rahim itu walad. Qobla tamamihi dina sataacan sampurnana itu walad, qobla tamamihi dina sataacan sampurnana itu walad. Mahudun anu di alap itu lapad siktu saktu suktu teh mahudun eta anu di alap minas sukutit tina lapad sukut artosna ragrag. Tos jadi ayeuna naon ngaranna teh mayit kaluran teh nya mayit anu belum sempurna sudah lahir prematur kaguguran ngan langsung maot di dinya manya anu teu kudu di adusan teu kudu disolatan teh henteu kanyat ngagoak langsung maot. Nah itu teu kudu di adusan teu kudu disolatan. Tah ayeuna praktek mulasara mayit teh kan hiji ngadusan kewajiban urang teh, kaduana mungkusan, katiluna nyolatan, kaopatna nguburkeun. Kumaha carana? Wayug salu jeung dimandian saha al mayyitu mayit, wayug salu jeung dimandian saha al mayyitu mayit. Witron barina witir, witron barina witir, witir teh ganjil, witron barina ganjil. Salasan tegas nama 3 kali au khamsan atau 5 kali. 3 uihan atau 5 uihan au aksaro atau leuwih loba sok we kelipatan ganjil 3, 5, 7, 8, 11 mindalika tina itu khamsan, mindalika tina itu khamsan. Wa yakunu jeung bukti fi awali goslihi di fi awali guslihi eta tetep dina mimiti ngadusan itu mayit. Wayug salu tadi naon diadusannya, wayug salu jeung diadusan saal mayitu mayit witron barina ganjil. Wayakunu jeung bukti fi awalhi eta tetep fi awali gusli eta tetep dina mimiti ngadusan itu mayit naon sidrun kayu sidir, naon sidrun kayu sidir. Ayusanu tegas nama disunatkeun naon ayastaina, mun aya nama teu kudu ku kayu sidir hoyong seungit mayit teh, tapi aya nama aya sabun. Jadi inti nama ayusanu tegas nama disunatkeun naon ayastaina yen menta tulung, naon ayastaina yen menta tulung saha al gosilu jalmi anu ngadusan, saha al gosilu jalmi anu ngadusan fil goslatil ula dina kumbahan nu kahiji, fil goslatil ula dina kumbahan anu kahiji min gosalatil mayyiti tina pirang-pirang adusan, tina pirang-pirang kumbah atau adusan mayit, tina pirang-pirang adusan mayit bisidin ku kayu sidir au khotmiyin atanapi ku asem, atanapi ku asem. Bade ku kayu sidir bade ku asem mangga. An lamun ayeuna mah kunaon teh ku sabun. Wayak ku sabun atanapi ku kampernya. Wayakunu jeung bukti itu, wayakunu jeung bukti itu, wayakunu jeung bukti, wayakunu jeung bukti pi akhirih eta tetep dina akhirna itu guslu, pi akhirih eta tetep dina tungtungna itu guslu aya akhiri guslil mayyit tegasna mah dina tungtung ngadusan mayit, pi akhiri guslil mayyit tegasna mah dina tungtung ngadusan mayit. Goiril muhrimi salianti mayit anu ihram, goiril muhrimi salianti mayit anu ihram haji umroh. Naon sayun sewiji-wiji, naon sayun hiji perkara qalilun anu saeutik itu syek, qalilun anu saeutik itu syek min kapurin tina kamper. Ta terakhirna ngaon kamper min kapurin tina kamper bihaitsu la yugoyiru kalawan sakira-kira teu ngarobahkeun itu syek, bihaitsu la yugoyiru ku sakira-kira teu ngarobahkeun itu syek alma akana cai.
Wa lam jeung kudu ninganjeun anak aqala guslil mayit, anak aqala guslil mayiti karena saya kosna batas minimal ngamandian mayit, anak aqala guslil mayiti karena saya kosna batas minimal ngadusan mayit, takmimu badani eta ngawalatraan karena badana mayit, takmimu badani eta ngawalatraan karena badana mayit, bilma ikut cai marotan kalawan balikan wahidatan usahiji. Nu penting mun eueuh teuing ieu mah nu penting kawalatraan we badana kuca cai. Wa makmalu jeung anapon ari pangsampurnana itu guslul mayit. Wa ma akmaluhu jeung anapon ari pangsampurnana itu guslul mayit. Pamadkurun maka eta dicaritakeun, pamadkurun maka eta nu dicaritakeun fil mabsutati dina kitab, dina pirang-pirang kitab anu dipanjang anu dilebarkeun pembahasanana. Fil mabsutati dina pirang-pirang kitab anu dilebarkeun pembahasanana. Hiji cenah tangamandian sunat sabaraha kali? 3 kali. Ulah sabalikan. Bari sunat di seungitannya. Wa yukpanu jeung di kapanan, wa yukpanu jeung di kapanan dibungkus sal mayitu mayit dakaron eta lalaki kana bukti itu mayit, kana bukti itu mayit au ungsa atawa eta awewe. Baligon eta geus baleg kana bukti itu mayit aula atawa encan baleg. Rek lalaki rek awe rek baleg rek can baleg kudu dibungkus. Bungkusna teh pisalah sati aswabin din pisalah sati aswabi bidin dina tilu pirang-pirang lapis baju bodas. Pisalah sati aswabi bidin dina tilu pirang-pirang lapis baju bodas. Kain kapanna sabaraha lapis? 3 lapis. Watakunu jeung bukti itu salah satu aswab, watakunu jeung bukti itu salah satu aswab, kulihat teges nama sakabehna itu salah satu aswab, kulihat teges nama sakabehna itu salah satu aswab. Lapa ipa eta pirang-pirang lembaran, lapa ipa eta pirang-pirang lembaran. Mutasawiyatan barina anu akur, mutasawiyatan barina anu akur, naonana tulan panjangna. Naonana tulan panjangna wa aradon jeung lebarna, wa aradon jeung lebarna kudu akur panjang lebarna. Tak kudu anu ngalap, tak kudu anu ngalap, tak kudu anu ngalap naon kulu wahidatin saban-saban suwiji, naon kulu wahidatin saban-saban suwiji minhanu tetep wahid tina itu salah satu aswab, minhanu tetep wahid tina itu salah satu aswab. Jami'al badani kana sakabeh awak, jami'al badani kana sakabeh awak. 3 lapis kudu paranjang lebarna panjangna kudu sarua oge bisa nutupan karena sakabeh badan ulah dilezingnya ulah ayeuna anu ponok laesa nu sanes piha di eta tetep dina itu salah satu aswab laesa nu sanes piha eta tetep dina itu salah satu aswab naon komisun gamis naon komisun gamis wala imamatun jeung sanes sorban wala imamatun jeung sanes sorban. 3 lapis teh murni acuk kungkul atanapi kapan hungkul di luar gamis jeung sorban. Adapun ayeuna bade digamisan heula di sorbanan heula mangga terus ayeuna ngangge 3 lapis gitu. Wa in kupina jeung lamun dibungkus di kain kapanan, wa in kupina jeung lamun di kain kapanan dibungkus sada karu lalaki fi khamsatin dina 5 lamun lalaki dibungkus 5 lapis paya maka itu khamsah asalah satu eta tilu al madkuratu dicaritakeun itu salasah amadkuratu dicaritakeun itu salasah nyata 3 lapis nu tadi lamun 5 teh wa komisun jeung gamis gamis itu jubah baju kurung wa imamatun jeung sorban Jadi lamun 5 lapis teh lamun hoyong dibungkus ku 5 lapis berarti 3 lapis ayeuna kain kapan, 1 lapis gamis, nu sok dia ango, 1 lapis deui nyata sorban. Usahakeun sorbanna sorban sorban bodas. Awil mar'atu atawa awewe. Fi khamsatin dina 5. Kumaha lamun awewe dibungkusna 5 lapis, pahiya makari itu khamsah. Paya makari itu khamsah teh ijarun eta samping hiji cenah samping ijarun eta samping wahimarun jeung tiung gede tiung gede
sanes alah tiung anu sa celok sakitu tiung anu tiung hijab syar'i wa komisun jeung gamis gamis baju kurung ulah daster gamis anu bodas anu panjang walafapatani atanapi gamis maksudna bisa kumukena walafapatani jeung dua lapisan kain kapan walafapatani jeung dua lapis kain kapan. Jadi lamun awewek dibungkus 5 lapis hiji ku samping kadua ku tiung anu gede nu ngurungan anu hijabers nu katilu na ku ayeuna gamis anu kaopat jeung kalimana ku kain kapan. Eueuh teuing kumaha. Wa qalul kafni jeung ari batas minimal kapan. Wa qalul kafni jeung ari batas minimal naon kapan ieu ngabungkus saubun wahidun eta sabaju saubun wahidun eta hiji baju mun eueuh teuing nya ku salapis kitu naon yasturu anu nutupan itu saub nu penting ieu ya yasturu nutupan itu saub auratal mayyiti kana auratna mayit auratal mayyiti kana auratna si mayit penting nutupan kana aurat mayit alal asohi cekaul anu tersoheh alal qaul asohi cekaul anu tersoheh fi raudhati dina kitab raudhatut talibin fi raudhati dina kitab raudhatut talibin berarti Imam Nawawi wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab syarah al muhadzab wa syarhil muhadzabi jeung dina kitab al majmu syarah muhadzab al majmu syarah muhadzab sami Imam Nawawi. Wayah talipu jeung narima beda itu kafan kafnu wa qalul kafni eta wayah talipu jeung narima beda itu kafni kafan bizukuratil mayyiti ku sabab lalakina mayyit bilukuratil mayyiti ku sabab sifat lalakina mayyit wa unusatihi jeung sifat awena mayyit wa unusatihi jeung sifat awena mayyit wa yakunu jeung bukti naon alkafnu kain kafan wa yakunu jeung bukti naon alkafnu kain kafan min jinsi ma eta tetep tina jenisna perkara min jinsi ma eta tetep tina jenisna perkara yalbasu make hukana itu mah sahsu jalma fi hayatihi dina nalikana hirupna itu sahsu fi hayatihi dina nalika hirupna itu sahsu nya kain sok dipake we mah nya tina beusi tina samak tekenging tapi anu sok dipake nyata kain anu sok diango sabiasana bahkan saya mah nu sok diango netepan biasana sok nganggo diango jumahan naon jubahna eta ango meh jadi naon saksi wa yukabbiru jeung maca takbir si jalma wa yukabiru jeung maca takbir si jalma alaihi ka itu mayit ayul mayit itu geus nama ka mayit ta eta bieu dua praktek hiji ngamandian dua mungkusan ngamandian mah minimal 3 kudu 3 kali 3 balikan kudu mimitina kudu ku sabun tungtungna di naon kamper kadua praktek mulasana mayit teh ngabungkus kusabari 3 lapis sampurnana 5 lapis teh ditambah gamis atanap jeung naon sorban pami di istri mah ditambah samping tiung kurung sareng ayeuna gamis wa yukabiru jeung ka ayeuna praktek katiga sanggeus ayeuna di mandian di kain kapanan wa yukabiru jeung di takbiran wa yukabiru jeung takbir si jalma maca takbir jalma alaihi ka itu mayit ayil mayit itu geus nama ka mayit ida sholat di mana-mana salat si jalma ida sholat di mana-mana salat si jalma alaihi ka itu mayit di mana-mana nyolatan si jalma alaihi ka itu mayit arba'at takbiratin kana 4 pirang-pirang takbiran bitakbiratul ihrami kalawan takbiratul ihram bitakbiratul ihrami kalau takbirat 4 jeung takbiratul ihram walau kabaro jeung lamun takbir si jalma khamsan kana 5 lam tabdul maka teu batal itu salat nyieun we lam tabdul maka teu batal itu salat takbirna 5 teu batal lakin lau khamasa tetapi nalamun 5 kali lakin lau khamasa tetapi nalamun 5 kali 5 takbiran sa imamuhu imamna si makmum si jalma lam yutabi'
maka ulah mengikuti makmum, lam yutabi maka ulah mengikuti makmum hu ka itu imam, bal yusalimu balik tawe salam makmum, aw yang tadi ruatan api ngadago si makmum, hu ka itu si imam, liusalima karena supaya yen awe salam makmum, karena supaya yen awe salam si makmum, mahu satana imam, supaya bareng jeung imam dagoan we heula. Imam pohon kalah 5 kali takbirna. Wa jeung ari ieu intidor, afdalu eta nu leuwih utama ngadagoan imam bareng imam salamna itu lebih utama. Geus maca takbir 5, cik ari nu takbiran kahiji naon nu dibaca, takbiran kedua naon nu dibaca, takbiran katilu naon dibaca, takbiran kaopat naon dibaca, wa yaqra'u jeung maca. Sa musolli jalma nu salat. Al-Fatihah kana Fatihah. Takbiran kahiji aoskeun naon Fatihah. Bada takbiratil ula dina sabada takbir anu kahiji. Waya jeje jeung meunang. Naon qiraatuha macana itu Fatihah. Ba'da ghairil awali dina sabada salianti nu kahiji. Ek nyobaan diresingkeun ahmal dinu kahiji Fatihana teu naon. Waya jeje lah. Wa yusolli jeung maca sholawat si jalma ala nabi kakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanggeus takbir nu kadua, ba'da takbiratis tsaniyati dina sabada takbir nu kadua. Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kumaha tah maca sholawatna kudu panjang kudu pondok. Lah eta mah bebas ek panjang ek pondok karep. Tapi batas minimal wa aqallu sholati jeung ari batas minimal maca sholawat. Alaihi ka Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad eta lapad Allahumma sholli ala Muhammad. Sakitu minimalna teh. Ek panjang mangga. Allahumma ya Allah sholli muga maparin rahmatadim Allah ala Muhammadin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 cenah sabada takbir kadua. Sabada takbir katilu kumaha wayad'u jeung ngadua si jalma. Lil mayyit pikeun si mayit. Ba'da salisati kade doa khusus mayit yang lain doa yang sorangan yang nu maca yang mayit pikeun mayit itu bisa diganti doana. Doa misalkan robana atina fi dunya sana. Eta mah kan sanes jang mayit, tapi doa hampuraan jang mayit. Ba'da salisati dina sabada nu katilu. Takbir anu katilu. Payaqulu maka ngucap si jalma mana? Tak kana dalam kurung heula. Payaqulu maka ngucap si jalma Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika. Kharaja min ruhi dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbuhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta alamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manjulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika. Nah eta teh sufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu walaqtihi bi rahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adabihi wafsah fi qabrihi wajafil ardo an janbaihi walaqtihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'atuhu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ke bari dilogatan milih katinggalin barisna nemeng ke bari sambil dilogatan. Ngan wa qalu du'ai jeung ari batas minimal ngadoa. Lil mayyit pikeun mayit. Allahumma gfir lahu eta lapad Allahumma gfir lahu. Lamun lalaki mayitna Allahumma gfir lahu hu domir pikeun mufrad mudakar. Lalaki saurang. Lamun awewe mayitna saurang berarti Allahumma gfir laha. Lamun duaan ek awewe lalaki Allahumma gfir lahuma.
Lamun lalakina lobaan Allahumma gfir lahum. Lamun awewe lobaan Allahumma gfir lahunna. Tah kitu. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Untuk ngaji nahu sorof. Jadi bisa salah angket. Allahumma ya Allah. Igfir mugi ngahampura Gusti. Allahumma ya Allah igfir mugi ngahampura Gusti. Lalaki lahu pikeun ieu mayit lalaki. Lahu pikeun ieu mayit lalaki. Itu minimal sakitu. Allahumma gfir lahu. Cukup sakitu. Nu rada panjang nama Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu doa. Wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu doa. Mazkurun eta nu dicaritakeun, mazkurun eta nu dicaritakeun fi qaulil musannifi dina ucapan ki musannif. Mazkurun eta nu dicaritakeun fi qaulil musannifi dina ucapan ki musannif fi ba'di nusahil matni dina sapalina pirang-pirang salinan matan. Fi ba'di nusahil matni dina sapalina pirang-pirang salinan matan mana wa huwa jeung ari itu doa. Akmal, wa huwa jeung ari itu akmaluhu. Pangsampurna doa teh Allahumma hadza abduka eta lapad Allahumma hadza abduka duwi ka akhir tadi ini disebutkan barisan Allahumma ya Allah sambil dilogatan Allahumma ya Allah hadza ari ieu mayit hadza ari ieu mayit lamun lalaki lamun awewe hazihi ari ieu mayit awewe isim isyarah ta fungsina itu bidzalimu pradin mudakarin as bidewa de ta'ala dari ieu mayit lalaki hadhi ari ieu mayit awewe abduka eta hamba Gusti. Teu sopan lamun anjeun mah. Abduka eta hamba Gusti, hamba Allah gitu. Ka teh ka Allah. Hadari ieu mayit abduka eta hamba Gusti. Wabnu abdaika tasniah abdun abdayan abdai. Wabnu abdaika jeung anak lalaki adalah laki mayitna anak lalaki ti dua hamba Gusti wabnu abdaika jeung anak lalaki ti dua hamba Gusti anak lalaki ti inung bapa hamba Gusti teh inung bapana kharaja kaluar ieu abdu si mayit teh kaluar min ruhid dunya tina kangenahan dunya min ruhid dunya tina kangenahan dunya rauhid dunya min rauhid dunya tina kangenahan dunya wa saatiha jeung legana dunya kajembaran dunya wa mahbubuhu jeung ari nu dipika cinta ku ieu mayit wa mahbubuhu jeung ari nu dipika cinta ku ieu mayit nu dipika cintana saha nu dipika cintana istrina contohna anakna santrina wahibauhu jeung pirang-pirang kakasihna mayit wahibauhu jeung pirang-pirang kakasihna mayit sa kakasihna mayit anu mika cinta ka eta jalma-jamaahna contohna ibuna ramana rai rakana piha eta tetep di tu dunya ceuk sa piha eta tetep di tu dunya muka keneh itu ruang hiji teh piha eta tetep di tu dunya iladul matil qabri kana popoe kubur iladul matil qabri kana popoe kubur wa ma huwa jeung teu ari itu mayit wa ma huwa jeung teu ari itu mayit laki eta anu nemu ieu mayit pependak laki eta anu pependak ieu mayit hi kana itu ma ayeuna mayit teh geus aya dina popoe kubur. Anu dipika cinta jeung nu mika cinta nama masih kene aya di alam dunia. Kana bukti ieu mayit, Yashhadu eta syahadat ieu mayit, nyakseni ieu mayit. Wa yashhadu eta nyakseni ieu mayit. An kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah, La ilaha eta taya pangeran anu hak di ibadahan eta maujud. La ilaha taya pangeran anu hak di ibadahan. Ulah kieu nya ulang la ilaha taya pangeran wajib di ibadahan teh. Tapi anu hak lamun hak mah ngalawankeun pangeran anu batil. Anu wajib mah ke atuh aya pangeran anu sunat di ibadahan atau anu makruh ya. Tapi nyebatkeunana la ilaha teh ngalogatanna teu aya pangeran anu hak di ibadahan. Lamun hak mah lalawanana pasti naon? Batil.
Mubatil berarti salah. La ilaha taya pangeran anu hak diibadahan eta maujud illa angtanging sa Gusti, illa angtanging sa Gusti. Wahda kabarina sahiji Gusti esa Gusti ketuhanan yang maha esa. Sila ke-1. Wahda kabarina maha suci wahda kabarina sahiji atau esa Gusti. La sarika teu aya anu ngareujeungan eta maujud. La syarika teu aya anu ngareujeungan eta maujud. Teu anu ngarencangan laka pikeun Gusti, laka pikeun Gusti. Lam yalid walam yuladnya. Wa anna Muhammadan jeung kana sayakosna Kangjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan jeung sayakosna Kangjeng Nabi Muhammad abduka eta hamba Gusti. Abduka eta hamba Gusti wa rasuluka jeung utusan Gusti, wa rasuluka jeung utusan Gusti. Wa anta jeung ari Gusti, wa anta jeung ari Gusti alamu eta nu maha uning Gusti. Alamu eta nu maha uning Gusti bihi ka itu mayit, bihi ka itu mayit mina tibatan abdi sadaya. Mina tibatan abdi sadaya. Allahumma ya Allah innahu sayakosna ieu mayit. Allahumma ya Allah innahu sayakosna ieu mayit najala eta ngungsi ieu mayit. Turun teh maksudna ngungsinya. Najala eta ngungsi ieu mayit bika ka Gusti, bika ka Gusti. Wa angta bari ari Gusti. Wa angta bari ari Gusti. Khairu manjulin eta anu pangsaena diungsian. Khairu manjulin eta anu pangsaena diungsian. Bihi kalawan itu mayit, bihi kalawan itu mayit. Wasbah jeung jadi ieu mayit. Wasbah jeung jadi ieu mayit. Pakiron eta anu butuh. Pakiron eta anu banget butuh ila rahmatika kana kanya ti Gusti. Ila rahmatika kana rahmat atanapi kanya ti Gusti. Wang tabari ari Gusti teh, wang tabari ari Gusti teh goniun eta zat nu maha sugih. Goniun eta dat anu maha sugih. An adabihi tina nyiksa ka itu mayit. An adabihi tina nyiksa ka itu mayit. Wa qad ji'na jeung nyata datang abdi sadaya. Wa qad ji'na jeung nyata datang abdi sadaya. Ka Gusti rogibina barina anu miharep anu mikaresep sadayana. Rogibina anu barina anu mikaresep sadayana ilaika ka Gusti. Ilaika ka Gusti sufa'a barina pirang-pirang nyuhunkeun pitulung. Sufa'a barina pirang-pirang anu nyuhunkeun pitulung. Syafaat teh pitulung. Sufa'a barina pirang-pirang anu nyuhunkeun pitulung. Lahu pikeun itu mayit, lahu pikeun itu mayit. Allahumma ya Allah ingkana lamun bukti itu mayit, ingkana lamun bukti itu mayit muhsinan eta anu gawe alus. Muhsinan eta anu gawe alus. Lamun ieu mayit teh di dunyana sok gawe alus fazid maka mugi nambahan Gusti. Fazid maka mugi nambahan Gusti. Fi ihsanihi dina kaalusanana itu mayit. Fi ihsanihi dina kaalusanana itu mayit muga dilipat gandakan kebaikannya. Wa ingkana jeung lamun bukti itu mayit, wa ingkana jeung lamun bukti itu mayit musian eta anu gawe awon. Musian eta anu gawe awon ya Allah munda lamun ieu mayit di dunyana tukang gawe awon, tukang gawe maksiat patajawaj maka mugi ngahampura Gusti. Patajawaj maka mugi ngahampura Gusti anhut itu mayit, anhut itu mayit. Walaki jeung mugi nepungkeun Gusti, walaki jeung mugi nepungkeun Gusti. Hu kaitu mayit birahmatika kalawan kanya Gusti rahmat teh. Birahmatika kalawan rahmat Gusti kanya Gusti. Ridho ka kana ridho Gusti, ridho ka kana ridho Gusti. Mudah-mudahan ieu mayit pendak sareng karidoan Gusti. Waki jeung mugi ngaraksa Gusti. Wa qoyaki qoyatan pawakin wada kamaukiun ki latuki maukin mikon binanaon lapip map peruk. Waki jeung mugi ngaraksa Gusti, ngajaga Gusti hi ka itu mayit. Waki jeung mugi ngaraksa Gusti hi ka itu mayit fitnatal qabri kana fitnah kubur. Fitnatal qabri kana fitnah kubur wa adzabahu jeung siksa kubur. Wa adzabahu jeung siksa kubri. Wapsah jeung mugi ngajembarkeun Gusti. Wapsah jeung mugi ngajembarkeun Gusti fi qabrihi dina kuburanana itu mayit. Fi qabrihi dina naon itu teh pakuburanana mayit. Mudah-mudahan ditebikeun tina fitnah kubur siksa kubur. Mudah-mudahan dijembarkeun dilegakeun dina kuburanana. Wajapi jeung mugi ngarenggangkeun Gusti. Wajapi jeung mugi ngarenggangkeun Gusti. Ngarenggangkeun Gusti al ardo kana bumi. Al ardo kana bumi. Anjan baehi tina gigir duana mayit. Anjan baehi tina gigir duana mayit.
lega mudah-mudahan kuburna. Walaki jeung mugi nepungkeun Gusti, walaki jeung mugi nepungkeun Gusti hu kait hi kait walaki nya, walaki jeung mugi nepungkeun Gusti hi kaitu mayit, hi kaitu mayit birahmatika kalawan kanya Gusti, birahmatika kalawan rahmat Gusti. Al amna kana kasalametan aman teh al amna kana keamanan kesalamet min adabika tina siksa Gusti, min adabika tina siksa Gusti. Hatta tabasa dugi ka yen ngutus Gusti, hatta tabasa dugi ka yen ngabangkitkeun kitunya, ngabangkitkeun ti kuburan maksudna ngutus teh. Hatta tabasa sehingga atau dugi ka yen ngabangkitkeun ti kuburan Gusti, hatta tabasa dugi ka yen ngabangkitkeun ti kuburan Gusti hu ka itu mayit aminan barina anu salamet, aminan bari anu salamet aman salamet menuju ila jannatika menuju ka surgana Gusti, dicengkatkeun ti kubur teh salamet menuju ka surgana Gusti birahmatika kalawan kanya rahmat Gusti. Ya arhamar rahimin, heidat anu maha mikasih ti pirang-pirang nu mikasih. Ya arhamar rahimin eta dat anu maha mikasih di pirang-pirang nu mikasih kabeh. Wayaqulu tos eta doa katilu saatos takbir katilu doa Allahumma gfir lahu ilaih. Wayaqulu jeung maca itu si jalma, wayaqulu jeung maca si jalma fi rabiati dina takbir tina sabada takbir nu kaopat, fi rabiati dina fi rabiati dina nu nyanduna kaopatna. Allahumma ya Allah, Allahumma la tarimna ajra wa la tabtina ba'da waghfir lana wa lahu kadituna mah wala taj'alna fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah la tahrim mugi ulang halangan Gusti, la tahrim mugi ulang halangan Gusti na ka abdi sadaya ajrahu kana ganjaran mayit, ajrahu kana ganjaran mayit. Wala taftinna jeung mugi ulah wala taftinna jeung mugi wala tafti jeung mugi ulah jadi fitnah ulah mitnah ulah maparin fitnah Gusti. Wala tafti jeung mugi ulah maparin fitnah Gusti na ka abdi sadaya badahu dina sabadana itu mayit, badahu dina sabadana itu mayit. Mudah-mudahan ganjaranna ngocor oge, mudah-mudahan sabadana mayit pupus ieu ulah jadi fitnah kanu harirup. Contohnya fitnah nu jadi harirup teh contoh misalkeun asalna bapakna teh misalkeun ayeuna maju, ayeuna dituluykeun ku budakna jadi mundur contohna teh. Atanapi bapakna tukang ibadah dituluykeun ku budakna teh jadi itu tukang ibadah kan jadi fitnah ka mayit teh. Waghfir jeung mugi ngahampura Gusti, waghfir jeung mugi ngahampura Gusti lana pikeun mangpaat pikeun abdi sadaya. Waghfir jeung mugi ngahampura Gusti lana pikeun abdi sadaya walahu jeung pikeun mayit. Tah ieu mah aya jang urangna nu macana waghfir lana. Waghfir jeung mugi ngahampura Gusti lana pikeun abdi sadaya walahu jeung pikeun mayit. Dina sabada beres ayeuna opat takbiran maca Allahumma la tarimna kitu wa yusallimu jeung awe salam. Wa yusallimu jeung awe salam samusolli jamanu salat ba'da takbirati rabiati dina sabada takbir anu kaopat beres langsung salam. Wassalamu kumat tata cara salamna, wassalamu jeung ari salam, wassalamu jeung ari salam huna dina ieu bab naon ayeuna nyolatan mayit, huna dina ieu bab nyolatan mayit. Kasalami eta tetep sapertoskeun awe salam fi sholati ghairil janajati, fi sholati ghairil janajati dina hal tetep dina salat salianti jenazah, fi sholati ghairil janajati dina salat salianti jenazahnya sakumaha biasa we. Fi kaifiyatihi dina tata carana itu salam, fi kaifiyatihi dina tata carana itu salam, wa adadihi jeung bilanganana itu salam, wa kaifanya dari jeung bilangan itu salam. Dua kali berarti kakatu jeung kakenca assalamualaikum ngan aya tambahna engke assalamualaikum. Lakin yustahabu aya tambahna, lakin yustahabu tatapina disunatkeun, lakin yustahabu tatapina disunatkeun naon ziyadatu warahmatullahi wabarakatuh, naon ziyadatu warahmatullahi wabarakatuh nambahan lapad warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diparatkeun sing sok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tekenging ngusap wajahnya teu disunatkeun ngusap wajah terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali
lamun salat salam salat mah nya eta mah disunatkeun ngusap wajah. Salat mayit mah teu kenging kieu, teu kenging ngusap wajah, teu aya disunatkeun. Disunatkeun teh namahan hungkul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi teh artosna rahmat Allah wabarakatuh jeung keberkahan Allah. Wayud panu hiji ngamandian dua mungkusan katilu nyolatan kaopat. Wayud panu jeung dikurebkeun. Wayud panu jeung dikurebkeun saal mayit tu ki mayit. Saal mayit tu mayit pilah din dina liang lahat, pilah din dina liang lahat. Ta anu hadis tadi dengan tolabul ilmi teh non utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi talahdi teh nulisna kitu. Minal mahdi timimiti di ais ilal lahdi dugikeun ka dipais gitu. Timimiti digendong dugikeun ka ayeuna didodorong. Mustaqbilal kiblati barina anu mayun ka kiblat. Mustaqbilal kiblati barina anu mayun ka kiblat. Dipayunkeun ka kiblatnya mastaqana anggota badanna. Walahdu jeung ari lahdu. Tadi kan aya pilah di naon aya lahdu teh walahdu nya ari lahdu fatilami kalawan dipatahkeun lamna la lahdu tuh dipatahkeun lamna wa dhammiha jeung didomahkeun lamna bisa dibaca kumaha luhdu wasukunil hai jeung disukunkeun hana lahdu luhdu. Naon lahdu luhdu teh ma eta perkara yuh paru dikeduk itu ma eta bumi jagat perkara teh eusina teh yuh paru dikeduk itu ma fi aspali janibil qabri dina aspal fi aspali janibil qabri dina panghanapna fi aspali janibil qabri dina panghanapna beh gigir kuburan. Fi aspali janibil qabri dina panghanapna gigirna kuburan. Minal kiblati ti arah kiblat. Minal kiblati ti arah kiblat. Kodroma ka dina ukuran perkara kodroma dina ukuran perkara yasau lega itu ma al mayyita kamayit wayasturu jeung nutupan itu ma huka itu mayit. Itu adalah lahdu. Cara tah ieu nya galian kuburan nama eta nu ieu na liang lahat mah sanes ieu mah kuburanna tah ieu kan kaditu kiblat kuburan liang lahat di jero ning di hanap di jero nah sakitu di liangan di papas di hanapna tah eta teh lahdu disebutna tah mayit teh ulah di kuburan disimpenna tapi dina liang lahat di kana lahdukeun kartosnya ah kitu bayunkeun ka ditu melongna ka ditu tuh tah jadi kieu kabeh ditu ka kiblatkeun asupkeun bebeskeun ka dieu kana hanapeun taneuh berarti engke we di papanan baru we di ruang kuburanna tah lahdu itu yang lahatu eta nu ngadeklokna eta di hanap itu lahdu disebutna tah kuburna teh di dinya ulah di dieu ulah di tengah-tengah ulah di kuburan tapi di dina liang lahatna mina naon eta teh wadapnu pilah di tuh ieu keteranganana ya wadapnu pangna kudu disopak teh wadapnu jeung ari ngubur wadapnu jeung ari ngurebkeun bahasa Sundana mah wadapnu jeung ari ngurebkeun pilah di dina liang lahat pilah di dina liang lahat afdalu eta nu leuwih utama minadafni tibatan ngurebkeun fisyaqi dina beubelah insolubat lamun teas naon al ardu bumi insolubat lamun naon teas naon al ardu bumi naon ari syaku teh nah jadi di liang lahat lebih utama daripada dina beubelah lamun memang teas bumina naon ari syaku wasyaku jeung ari syaku ayah paro eta yen ngeduk si jalma piwastil kubri dina tengah kuburan kanahri barina tetep sapertoskeun solokan wayubna jeung dibangun mengerti wayubna jeung dibangun naon jani bahu gigi dua gigirna kubur
naon janibahu dua gigirna kubur wa yudau jeung diteunden sa'al mayitu mayit bainahuma antarana itu janibah wa yusqopu jeung dihateupan di turuban dihateupan di topian dihateupan di turuban saha alaihi itu mayit bilabanin dihateupanana teh bilabanin ku bata atah nya khusus bilabanin ku bata atah. Jadi aya dua makna laban teh. Bilabanin ku bata atah di dieu maksudna laban di dieu mah wanahwi jeung saumpamina laban. Wa yudau jeung diteunden sal mayitu mayit ingda muakhkharul qabri dikiduleun pakuburan cenanya tungtung kuburan teh kidul berarti dikiduleun pakuburan rada beh ditu tah syaku mah nyaeta nyieun beubelah ieu kan kuburan kieu nya tah tengahna dibelah jiga solokan asupkeun di dinya gencet we ku bata atah kartos teh engke ruang deui. Nah jadi tapi leuwih utama keneh di mana di sisi tadi kitu asal teuas we ieuna asal teuas naonna ieuna taneuna lamun kira-kira ngaruag sisina teh kalah Kang Murudul cenah nanya tah ambles tah maka alus kena di tengah-tengah cara bieu jadi itu solusi kedua nyieun syaku jadi aya lahdu aya syaku. Solusi pertama kalau memang misalkan si taneuna masih kena bisa disopak sisina geuningan jerona dijieun yang lahat maka simpen di dinya moal air terugrug mah. Lamun ayeuna misalkan taneuna teh murudul kan aya taneuh teh anu murudul mah teu kaop nyieun ka sisi murudul maka geus we maslahatna nyieun di tengah-tengah jiga solok kan tuna we di dinya engke we di nyieun nyieun babataan teh ku taneuh di ieu geus ku tukang kuburan ge geus dipanggieun tuna we di dinya. Jadi aya duanya hiji dina lahdu dua dina syaku gitu syaku mah jiga solokan gitu eta sok wengan alus keneh lahdu mun bisa mah kedah nganggo karunya sabab kieu karunya ka mayit ulah menyakiti mayit gitu tong bororah nguburkeun nya dina masalah ngamandian itu jangan menyakiti ka mayit cara kieu ngamandianana jiga ngamandian ayeuna ku motor kusala atanapi ku panyuk gur gitu tah kitu teh kenging itu nyerieun sok sanajan geus maot nya padahal cek logika urang da teu karaseun ieu atuh geus paeh tapi nyerieun eta teh kacida nyerina matak sunatna ngamandian itu nganggo naon ieu teh teko kana teko kucurkeun kana bari teko ge ulah langsung dikucurkeun kana awakna eta teh nyeri kacida eta teh lamun dikucurkeun aya dina kitab ge dina hasia-hasia nu kitab Arageung sok we baca tah lamun ku teko ge ulah ngucurkeun langsung kitu cara ngamandian teh tanean kieu sing karunya ka mayit teh nyeri kacida. Nah jadi kieu teko teh supaya kabasahan nya tanean heula ku urang teh jadi ulah burut gitu nya ulah tarik teuing komo ayeuna di kuburan langsung di tuna di dinya langsung di auran taneuh gitu kartosnya itu bakal nyerieun pisan mata kahaja nyieun yang lahat terus ayeuna kan di papanan nah aja pas di taneuhan teh kan moal langsung ninihan si may katahan ku papan jadi leuweungnya kartosnya itu intina mah pangna solusi lah jeung saku. Wayusallu jeung ditarik mayit. Wayusallu jeung ditarik mayit min qabli ra'sihi tina min qabli ra'sihi ay salan biribkin la biunpin wa yaqulu alladhi. Wayusallu jeung ditarik si mayit min kibala ra'sihi lain qabli min kibala kada beda lamun qabli mah memeh kibala mah lebah min kibali ra'sihi diarkeun ku min kibali ra'sihi ti lebah mastakana mayit
tilbah mastakana mayit aya salan tegas nama narik biripkin kalawan lemah lembut alon-alon biripkin kalawan alon-alon lemah lembut labi unpin henteu kalawan keras wayaqulu jeung ngucap saala di jalma yalhadu nya ngubur itu aladi huka itu mayit bismillahi wa ala millati rasulillah sakitu bismillahi wa ala millati rasulillah bisi ayeuna kabeneran ayeuna dititah nguburkeun nya kitu wa bismillahi wa ala millati rasulillah usahakeun komo naon ayeuna sepuh nyalira mah kubudakna adan heula di jero kubur teh adana kubudakna saksikeun terakhir kan budakna hitung-hitung bakti kanu jantan sepuh jadi kudu bisa macana jadi dibukakeun kasih betot salit baru dikitukeun buka bismillahi wa ala millati rasulillah sakitu kumaha singgok bismillahi wa ala millati eta singkatna masa kitu ek doa panjangna loba dina kitab nu paranjang bismillahi wa ala millati rasulillah bismillahi wa ala millati rasulillah kitu bismillahi naon bismillahi logatna kalawan nyebat jenengan dat Allah wa ala millati rasulillahi wa ala millati rasulillahi jeung netepan kana agamana Rasulullah wa ala millati rasulillahi jeung netepan kana agamana Rasulullah so kumaha bismillahi wa ala millati rasulillah bismillah nya nguburkeun mayit bismillah jeung iya teh mudah-mudahan mayit teh netepan kana agamana jadi nyanak iman is maut husnul khotimah bismillahi wa ala millati rasulillah eta nu seje nu dilaluhur ya anu nyakseni lain video hungkul atawa kalau saya pisanes tapi sambil ngabuleud-buleudkeun taneuh kieu sambil maca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikat fi abidni rabbi min kulli amrin salamun ya hatta matlail itu sabab bakal tarurun malaikat ngiring nyakseni ngiring ngadoakeun eta teh kan tentang ayat tentang malaikat dina kitab Asyam nu kapungkur di awas aya bari dialungkeun terus inna anzalna deui nggak dibagikeun lin nggak Asyam mah acannya oke waktu baca ulah daya aman dalam mun dikobong mah maslahatna bisi leungit gitu tos bismillahi wa ala millati rasulillah wayudja'u jeung naon ayeuna disangigirkeun mayit wayudja'u jeung disangigirkeun mayit fil qabri dina kuburan wayudja'u jeung disangigirkeun mayit fil qabri dina kuburan ba'da ayyu'maqo dina sabada yen dijerokeun itu kubur ba'da ayyu'maqo dina sabada yen dijerokeun itu kubur sing jero ngaliangan koma teh ulah daet teuing ya, naon pangna kudu jero sabab bisi aya sato galak seukeut maung anjing itu seukeut karena bangke teh engkena digali dihakan gitu wah ini santapan meureunna cenah kitu lamun luhur teuing motak sing jero ba'da ayu mako dina sabada yang dijerokeun itu kubur koma naonana komatan tangtunganana wabastotan jeung lebarna tangtungna sing jero petak diukurkeun heula geuningannya sa tangtungeun bahkan sakieu leuwih ngaluwihan jangkungna jelema nu ngubur wayakunu jeung bukti naon al idja'u nya eta teh al idja'u naon al idja'u nyangigirkeun wayakunu jeung bukti naon al idja'u nyangigirkeun mustaqbilal kiblati eta madep ka kiblat mustaqbilal kiblati eta madep ka kiblat
ala janbihi dina luhureun gigirna itu mayit, ala janbihi dina luhureun gigirna mayit. Nah luhureun ieu al aimani anu katuhu, al aimani anu katuhu. Jadi kieu nya dina luhureun gigirna mayit anu katuhu. Kos kartosnya kumaha lamun nukangan kiblat ieu mah palaudupina maka lamun dikubur mayit ieu ku pagawe Covid mah kahade sembarangan ku sekop lung ku bulldozer caliweur eta teh palaudupina salat nage aya rukuannya palaudupina maka lamun salat gerhana palaudupina maka lamun dikubur itu mayit palaudupina maka lamun dikubur itu mayit mustadbirol kiblati barina anu nukangan kiblat mustadbirol itu teh kiblati barina anu nukangan kiblat ao mustalqian lamun ayeuna si posisina nukangan kiblat kalah kawetan malikna ao mustalqian atawa barina nu nangkarak ao mustalqian atawa barina anu nangkarak kalah ditangkarakeun eta mayit kalah rebahan nu bisa maka dikeduk si mayit nu bisa maka dikeduk si mayitnya keduk we heula eta kuburan teh naon deui itu wawujiha jeung dipadepkeun itu mayit wawujiha jeung dipadepkeun itu mayit lil kiblati ke arah Ka'bah lil kiblati ke arah Ka'bah gali deui malam yatagoyar salagina teu acan robah itu mayit malam yatagoyar salagina teu acan robah itu mayit. Nah ini fenomena kemarin 2020 fenomena ayeuna Covid kan termasuk di dia oge aya di dia anu di Gunung Goong nepikeun ka haji oge teu meunang melintasi lintasan eta teu meunang deukeuteun teu meunang nyolatkeun teu meunang naon di kajauhan kudu naon ku si Covid sabab naon artos berbicaranya. Nah itu sunatna kan geus baralik ieu ari geus dikuburkeun kumaha nanya gali deui we ku arurang teh ku masyarakat teh gali deui itu kawajibanna ieu tuh bahasana ge naon lamun ayeuna mayit teu melong ka kiblat atawa nangkarak pan atuh diawurkeun teu puguh teu balik duka didoaan duka henteu duka dibukakeun wajan duka henteu maka ayeuna digali we heula saacan lila mah gali langsung ayeuna sataacan robah mayit nama cenah ieu nya cek surahan guru robahna mayit teh kisaran waktu samingguan. Jadi ulah ngaluihan naon saminggu lamun geus saminggu mah eta teh kadang mah geus robah. Ayeuna bauna geus bau bacinnya geus bau ieu nya geus bau bangke lah gitu. Geus teu maslahat untuk dirobahkeun kadang kecuali jalmi soleh. Nepikeun ka ayeuna oge jalmi soleh mah cara non Imam Nawawi pamiter Syekh Nawawi Al-Bantani nu ngarang Sarah Sapina nu ngarang eta loba kitab-kitab geuningan Sarah Tijan eta nu Syekh Nawawi cenah mah kantos ayeuna dialihkeun kuburan di Arab makan lamun pinuh kuburan tempat makla jeung bake lamun pinuh teh dialihkeun nu sajana dibuang tah eta mah pas digali teh utuh keneh padahal geus ratusan tahun itu berarti naon karomah jalmi anu soleh matak sing soleh mun hayang awet mayitna gitu. Nah sunatna ayeuna naon sunat anu kudu dibaca ketika nganterkeun mayit di dieu teu dibahas nganterkeun mayit ti masjid nepikeun ka kuburan sunatna teh la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah wa yustahu jeung diratakeun naon al qabru kuburan wala wa yustahu jeung diratakeun naon al qabru kuburan naon eta wala yusnamu jeung ulah dicukulkeun itu kuburan dipuncugugkeun Sundana wala yusnamu jeung ulah dipuncugugkeun dicukulkeun itu kuburan wala yubna jeung ulah diadegkeun naon alaihi di atas kuburan wala yubna jeung ulah dibangun
naon alaihi di atas kuburan ulah dibangun ulah di naon ayeuna dikeramikan kuburan anak mah sisi nama teu naon di atas kuburan ibahasana walayu jasosu jeung ulah di tembok itu kuburan komo dicor mah walayu jasosu jeung ulah di tembok itu kuburan. Jadi numun bade oge sisi na kuburan nama di tembok atuh diratakeun jadi teka ciri jadi kajejek kowe ai sisi nama sisi kuburan nama kubur terus naon ayanya tekenging sakuburan na bret dikitukeun nah ayo krohu tegas nama dimakruhkeun lamun di makla dibake marata nu muncul aya we ciri batu hiji tadi ka kieu rata we wa ayo krohu tegas nama dimakruhkeun naon tajsisuhu nembok kana itu kubur bil jasi ku apu wa jeung ari itu jasu anuratu eta apu nauratu eta apu al musamatu nu dingaranan hijasun ka mananya hah jadi kosipai di mana alhamdulillah al musamatu anu dingaranan itu naurah bil jairi ku aduk jair teh aduk wala basa jeung teu nanaon eta maujud wala basa jeung teu masalah teu nanaon teu bahaya eta maujud bil bukai kalawan ceurik alal mayiti kamayit cerik teu nanaon asal ulah ayeuna nyambat ya Tuhan nyambat gitunya wah gogoakan nyoeh kikieuan teu kenging ngan cerik biasa mah cireumai mah teu nanaon aya jujur tegasna mah meunang naon albukau cerik naon albukau cerik alaihi ka itu mayit qabla mauti dina samemeh pupus wa ba'dahu jeung dina sabada maut ngan alusna mah teu kenging nangis tahan meskipun hate sedih nyan dina hate we watarku jeung ari ninggalkeun itu buka aula eta nu leuwih utama tuh daripada cerik mending ngadoa we ka Allah gitu wa yakunu jeung bukti naon albukau cerik alai ka itu mayit min goiri nauhin eta tetep barina henteu nyambat min goiri nauhin eta tetep barina henteu eta tetep kalawan henteu nyambat ulah sasambat kumaha nyambat teh aerobi sautin tegasna narikeun suanten binadbi kalawan sasambat segala disebutkan disoeh-soeh baju beungeut disoeh-soeh segala disebutan wala syakin itunya diatapkeun kana min ghairi nauhin wala syakki saubin jeung tanpa nyoeh-nyoeh baju wala syakki saubin jeung tanpa nyoeh-nyoeh baju wa fi ba'din usahi jeung eta tetep dina sapalina pirang-pirang salinan matan naon eta teh jaibin ari lapad jaibin badala saubin barina jadi gaganti lapad saubin jaibun mangga bacana jaibin mangga jaibin labdu jaibin berarti nakdirkeun labdu wal jaibu jeung ari jaib tukul komisi eta samlehna gamis kerah atau samleh teh tukul komisi eta kerahna atau samlehna gamis disoeh-soeh teh kenging salajengna waya ajja jeung wayu ajja majhulkeun wayu ajja jeung dilayad di takjiahan ya bahasa takjiah dilayad eta teh logatna wayu ajja jeung di takjiahan dilayad dikunjungi dihibur saha aluhu keluarga mayit
sa ahluhu keluarga mayit nu aya keneh ay ahlul mayyiti tegas nama keluarga mayit ay ahlul mayyiti tegas nama keluarga mayit sogiruhum tegasna naon anak-anak nanti itu ahlu sogiruhum tegas nama nu laleutik atunya itu ahlu wa kabirum jeung nu garede bapana pemajikanana lain kudu dicokot pemajikanana dilongok wa kabirum jeung nu garedena ti itu ahlu Dakaruhum lalakina itu ahlu dakaruhum lalakina itu ahlu wa unsahum jeung awewena itu ahlu illa syabata kecuali parawan bapakna maot aya mamana aya parawanna urang tekenging ari aya angin di etana aya parawan mah pala yuk takjiah wala yu wa yu'ajja tadinya wa yu'ajja ahlu pala yu'ajji ajja pak akela ajja sok parroha yuparrihu ajja yu'ajji pala yu'ajji bener pala yu'ajji maka ulah takjiah ulah ngalayad si jalma pala yu'ajji maka ulah ngalayad si jalma haka itu syabah illa maharimaha angin pirang-pirang mahramna itu syabah illa maharimaha angin pirang-pirang mahramna itu syabah ai dulurna mah teu naon ayo ulama ulah ayeuna aji mumpung ulah mungpang mengpeung kesempatan dalam kesempitan wa ta'jiyatu jeung ari ngalayad ta'jiyah wa ta'jiyatu jeung ari ngalayad ta'jiyah sunnatun eta hukumna sunat qabla dafni dina samemeh dikubur wa ba'dahu jeung dina sabadana dafni nepikeun kaira kasunahan ngalayad ulah diengke-engke ila salasati ayamin dugi katilu pirang-pirang poe min ba'di dafnihi dina sabada dikuburna mayit min ba'di dafnihi tina sabada dikuburna mayit ulah leuwih ti 3 poe kasunahanana mun hayang menang ganjaran berarti ulah leuwih ti 3 poe ngalayadna ingkana lamun bukti saha al muajji jalma nu ngalayad wal muajja jeung anu dilayad keluarga mayit wal muajja jeung anu dilayad hadirina eta nu haladir sadayana hadiroini itu eta nu hadir duanana aya di lemur duanana paingkana maka lamun bukti sahadu masalah saiji itu muajja sahadu masalah saiji itu muajja goiban eta nu lungo eta nu eueuh di lemur imtadat maka narima panjang masa takjiahna teh imtadat maka narima panjang naon at-ta'jiyatu masa ta'jiyah masa kasunahan ta'jiyah ila hudurihi dugi ka hadirna itu ahad tropik ayeuna nuju di Singapura nuju kuliah ayeuna bade ngalongok ka rerencanganana misalkan mau rerencanganana kapungkur nuju di BPI nuju sasarangan jeung ropik tos pupus misalkan ayeuna maka ayeuna pas ngalongok itu bebas sing ngaluyan 3 poe jauh atuh ti Singapura ek ayeuna hari ke 10 na oge mangga masih kene sunat wa ta'jiyatu jeung ari ta'jiyah ngalayad lugotan ceuk bahasa atas limatu eta nyup naon atas liatu eta nitah sabar tah maksud ngalayad teh kayak yang sabar ya nah gitu liman pikeun jalma usibah di musibahan itu man usibah di musibahan itu man biman kajalma yu'aji biman ku jalma yu'aji ngalayad itu man nu ieu nu deukeut yu'aji ngalayad ieu man nu deukeut alaihi ka itu man usibah tah eta cek bahasa tapi cek agama mah kieu wasar'an jeung ari ngalayad cek agama takjiah versi fikih takjiah versi agama
versi aturan Islam al amru bisobri wal hatsu alaihi biwa'dil ajri wa du'a lil mayyiti bil magfirati wal mus. Al amru eta marentah bisobri kana sabar. Tadi teh yang sabar ya, tapi aya wal hatsu jeung ngamotivasi wal hatsu jeung ngabangkitkeun semangatna gitu, ngamotivasi alaihi karena itu sabar, ngagegereh karena itu sabar. Biwa'dil ajri ku ayeuna ku ngajangjikeun ganjaran. Biwa'dil ajri ku ngajangjikeun ganjaran. Ieu yakin Allah bakal ngahampura dosana tah kitu. Sing sabar da ieu mah geus ahli surga. Ieu mah bingah maot ge dinten Jumat, maot ge malam dinten Salasa, ieu mah ahli surga husnul khotimah tah kitu. Wa du'a jeung ngadoakeun jeung ngadoakeun lil mayyiti ka mayit. Lil mayyiti ka mayit. Bil magfirati ku magfirah panghampura. Langsung ngadoa Allahumma magfir lahu. Walil musobi jeung pikeun jalma nu dimusibahan. Walil musobi jeung pikeun jalma nu musibahan bijabril musibati ku nambalan musibahna. Bijabril musibati ku nambalan musibahna. Cara kamari musibah terjadi di Cianjur, maka cara takjiahna teh nyaeta ku nambalan musibah. Nah, walayud panu jeung ulah teu cukup yang sabar ya. Ku nambalan minimal naon gitu. Walayud panu jeung dikubur saha isnani. Walayud panu jeung ulah ayala. Walayud panu jeung ulah dikurebkeun saha isnani dua jalma. Walayud panu jeung ulah dikuburkeun saha isnani dua jalma fi qabrin waidin dina hiji kuburan. Pedah solmet cenah Rofik jeung Faisal teh hayang dikuburkeun sasarengan teu kenging. Illa lihajatin angin karena pangabutuh. Illa lihajatin angin karena pangabutuh, kecuali hajat. Kumaha hajat teh? Aya pangabutuh teh qadai kil ardi. Ari contona eta tetep sapertoskeun rupekna sempitna taneuh. Qadai kil ardi ari contona eta tetep sapertoskeun sempitna taneuh. Geus eueuh deui tempat jang nguburkeun. Geus asa kubur kuduaan joinan teu naon seteng. Wa kasratil mauta jeung lobana pirang-pirang nu maot. Wa kasratil mauta jeung lobana pirang-pirang nu maot. Nu maot loba sementara lahan ayeuna naon TPU tempat pemakaman umum tos sempit, maka silahkan. Tapi dah piraku ayeuna lega keneh nya. Ayeuna mah kita buah kami Jakati istirahat terlebih dahulu.